Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Usholli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para sepuh, para jamaah rahimakumullah. Teu aya bahasan utama iwalti nyanggakeun puja-puji syukur ka Allah anu maha sagalana, anu maha mikanya urang sadayana, anu masih kene satia ka hamba-hambana sok sanaos pinuh ku dosa sapertikeun urang sadayana. Teu weleh dirizkian, teu weleh dicumponan sagala rupi hajat-hajat, dipaparin kasehatan, dipaparin pikiran anu masih keneh damang, oge ditebihkeun tina balai teu aya sanes ieu teh sadayana lantaran tina rahmat Allah Subhanahu wa taala anu tak terhingga. Mudah-mudahan ieu sagala rupi kanikmatan tiasa urang syukur. Margi jelas dauhanana summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Engke antosan dintenan di mana urang bakal ditanya tina setiap kanikmatan. Nu gede ditanyakeun, nu leutik ditanyakeun. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tetela bakal ditanya bener-bener anjeun tina kanikmatan salami hirup di dunia ini. Persiapkeun we waranana ti ayeuna gitu. Dibere sehat keur naon? Nuhun Gusti abdi teh alhamdulillah. Sanajan teu sapinuhna dianggo kasayan tapi ku abdi disempetkeun umur teh dianggo ibadah, dianggo thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat anu aya dina diri urang ngahirup-hirup agama Allah ku jalan thalabul ilmi jadi jalan kasalamatan. Mun tiasa mah urang jadikeun thalabul ilmi teh jadi thariqat. Thariqat. Da jelas Nabi nyebatkeun panggeningan kitu dina hadis man salaka. Kemudian thariqannya yaltamisu bihi ilman. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Saha jalma anu nyukcruk jalan ilmu thariqah jalan teh. Bisi urang kudu bingung, urang teh kudu asup thariqah mana ban thariqah teh seueur. Thariqah ieu dikirna beda-beda. Tos bisi pusing mah urang thariqah ilmu we lah gitu. Eta dasarna man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Saha jalma anu nempuh kana jalan anu mawa kana ilmu gitu. Maka Allah bakal ngagampangkeun keur manehna jalan menuju surga. Jadi ilmu teh tiasa urang dijadikeun thariqah. Begituna urang sami-sami deui ngaweutuh-weutuh deui kasumangatan dina thalabul ilmi. Mungkin urang asa pamohalan gitunya ngadadak hayang jadi naon ahli dina bidang agama teu kudu kitu gitu niat thalabul ilmi. Tapi orang menikmati prosesna pasti aya hikmahna. Sakurang-kurangna lamun jalma resep kana thalabul ilmi engke teh bakal aya hikmah Pak. Anu matak naon pencerahan lah gitu. Engke teh bakal katingali dina sikapna teh. Insyaallah jalma anu daek thalabul ilmi mah bakal boga sifat naon leuwih bijaksana bener gitu Pak gitu. Sabab kan pikiranna dirangsang dibawa kana permasalahan, masalah kahirupan, masalah ibadah. Gitu. Matak insyaallah lamun urang daek belajar, daek ngaji, daek ngaos, henteu maksudna henteu ngaos di dieu wae. Itu berarti ilmu tentang agama wae sanyana mah kitu. Tapi jalmi anu resep kana thalabul ilmi insyaallah bakal leuwih bijaksana. Bakal leuwih boga empati ka batur. Bakal panjang sawangan beureun kitu. Bakal leuwih peka kana urusan kahirupan. Lebih milih-milih tindakan. Ulah asal manehanana senang. Asal manehanana resep tapi ninggal tina berbagai macam pertimbangan.
eta harapan urang teh ku thalabul ilmi teh teu kudu urang ngarencanakeun nganiatan hayang jadi ulama mujtahid musannif teu tebih teuing gitu urang mah urang jadikeun thariqat keur urang sadayana sebagai thariqat urang saepkeun lah ilmu naon atanapi umur urang gitu sing aya anu kaanggo dina thalabul ilmi supaya jadi thariqat. Jelas hadisna oge geuningan sabadana maot teu aya deui anu bakal ngocor. Jadi ganjaran kajaba 3 perkara. Sedekah jariyah, budak soleh nu ngadoakeun, sareng ilmu anu manfaat. Eta anu kurang diharapkeun teh. Ku thalabul ilmi teh urang lebih bijaksana, lebih panjang, lebih seueur kitu perbendaharaan solusi teh gitu. Moal heureut pikiran. Salajengna dina ieu pangaosan sim kuring bade nyandak ngaoskeun salah sawios asar. Dauhan salah sawios sahabat Nabi nyata dauhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tah peryogi heula kauninga nu namina asar teh sanes hadis Pak. Tapi dauhan para sahabat. Kadang kawis dauhan para tabi'in. Tadi dugikeun heula teh supaya urang tiasa ngabedakeun mana hadis, mana asar. Engkena teh sabab fungsina beda-beda. Nu namina asar dauhan para sahabat teu tiasa dijadikeun dalil keur nangtukeun hukum, keur netepkeun hukum. Da sumber pengambilan hukum dina agama urang, dina syariat urang ya opat. Hiji Al-Qur'an, kadua hadis, katilu ijma, kaopat kias. Al-Qur'an lamun tos bicara ayatna jelas anu asal sesuai dipahamina nuturkeun kana cara memahami para ulama ahli tafsirna maka tidak ada tawar-menawar deui laksanakeun diperjelas ku dauhan Kangjeng Rasul namina hadis moal bertabrakan Al-Qur'an jeung hadis terus nu katilu ijma jeung kias ieu mah bagian para ulama nu tos menguasai kana Al-Qur'an jeung hadisna ulah berbicara masalah ijma, masalah kias lamun teu ngarti kana Al-Qur'an jeung hadisna. Ari ijma teh naon? Kesepakatan para ulama. Tapi lain hartina dibayangkeun kesepakatan ngariung para ulama gitu. Naon sebatna teh muktamar gitu. Atawa rapat sanes gitu. Tapi kapendakna teh diantawisna dinu karya-karyana. Dina karya ulama naon kieu pendapatna. Dina karya ulama itu kieu pendapatna sami, dina kitab itu kieu pendapatna, ta eta teh disebutna teh ijma para ulama. Tetep kudu aya dadasar heula. Kias sami analogi hanya bisa jalma ngagunakeun kias sebagai penetapan hukum lamun geus memahami Al-Qur'an jeung hadis. Maksudna kieu analogi secara pikiran teh. Ulah kieu da alus da bener kaharti ku akal tah teu cukup kitu teh. Jadi hiji kebaikan anu cek rasio urang, cek akal urang bener, mungkin bener tapi cantang tuh bisa dijadikan hukum. Contohna apa? Dina masalah riba gitu. Jalma anu narima riba ridho, jalma anu mere ribana ridho. Cek akal, ari geus sarua ridho-ridho mah atuh. Naon masalahna kan kitu nya Pak nya. Gedingan nambutkeun Pak, gedingan nambutkeun. Mulangkeun kudu leuwih. Cek pikiran urang, daduanana ge ridho. Anu ngeclokeun ridho. Anu mayar bari kudu ngaleuwihan ridho. Cek pikir Pak, ngabet kudu dipermasalahkeun. Da sesama ridho duanana ge. Ternyata henteu kitu. Nu namina ridho, nu namina riba jelas dina Al-Qur'an. Rek kumaha wae, rek ridho rek teu ridho. Nu sebut riba hukumna haram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa zaru ma baqiya minar riba. Hei jalma-jalma ingat ka Allah, eling takwa ka Allah jeung jauhan sesa-sesa riba anu mangrupakeun sesa-sesa kabudayaan jahiliyah. Tah ina urang cobi kana asarna. Fungsina sebagai keur ngamantepkeun we gitu pengetahuan urang. Eusina ieu nasihat. Tapi upami dilenyepan ku urang dikaitkeun kana Al-Qur'an, kana hadis nyara rambung. Da memang ieu kaluar tina lisan jalmi anu mulia. Sayyidina Ali teh ibaratna teh naon? Panto ilmu. Upami nabi gudangna ilmu, maka Sayyidina Ali janten pantokna. Dina kasidah geuningan. Ana madinatul ilm wal aliyu babuha. Kami teh ibarat gudangna ilmu, pantokna teh Sayyidina Ali. Matak sahabat anu paling seueur ngadauh anu dauhan-dauhanana tercatat seueur. Anu paling seueur teh Sayyidina Ali. Nepikeun ka aya kitab khusus Wasiatul Mustofa namina teh. Kitab wasiatna Nabi anu terpilih, lebetna teh seseueurna wasiat Nabi ka Sayyidina Ali. Keur madai hubunganana caket Sayyidina Ali teh. Nya kapirai ongkoh, nya minantu ongkoh Sayyidina Ali teh. Kapirai teh pan nya putrana paman Nabi Abu Thalib teh. Minantuna jelas nikah sareng Siti Fatimah. Ibarat mitoha kaminantu pun sering ngobrol gitu ta. Gitu. Piurukna teras gitu. Tami deui tina rentang usiana numutkeun sapalih riwayat. Bentenna teh sekitar 30 tahun, Pak. Kangjeng Rasul sareng Sayyidina Ali teh selisih usiana teh 30 tahun. Nabi Yusuf 30 tahun, Sayyidina Ali nembe lahir. Jadi seperti bapak ke anak ongkoh deh gitu. Tak spesialna hubungan Kangjeng Rasul sareng para sahabatna gitu. Naon atuh asarna teh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu ta'ala. Laula khamsu hisalin la saran nasu kulluhum salihin. Al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasyuhu bil fadli warriya fil amal wal ijabu bir ra'yi. Katampi ti Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lamun henteu aya anu 5 perkara ieu maka manusia kabehanana bakal jadi jalma soleh. Lihan deui. Lamun eueuh 5 perkara ieu, 5 bagian ieu, maka manusia bakal jadi jalma-jalma anu soleh. Berarti disimpulkeun perkara-perkara anu 5 ieu anu kurang bade disebutkeun teh tiasa disebutkeun penghalang jalma jadi jalma anu soleh gitu. Ngan meureun patarosanana heula ari soleh teh naon? Soalna loba disebut nu namina soleh teh. Komo lamun geus ka budak mah peribahasa sing jadi budak soleh, anak soleh gitu. Udah cek indung nama, naon ke jeung budak soleh, da bapana mah lain soleh ngaranna teh gitu. Ieu mah budak si anu lain budak soleh gitu. Tapi tetep didoakeun ku saha-saha gitu. Dina riungan, acara ekah, sunatan, di mana-mana sing jadi budak soleh. Naon si ari soleh teh? Tah keur ngawalerna salah sawiosna kieu Pak. Dan gampil dina surat Al-Asr. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Samemeh soleh aya iman heula. Jadi soleh hanya terjadi sabadana iman. Ulah ngarepkeun kasolehan lamun teu bener-bener jadi jalma iman. Jadi kudu iman heula cing asak sing leres diajar jadi jalma nu iman nembe kasolehan muncul.
Jadi kumaha budak teh sing boga iman arahkeun kana jalur kaimanan wauhkeun kanu nyiptakeunana bere contoh ku urang sadayana contoh kahadean kalabat urang hadir di majelis ieu teh para bapak sadayana niatkeun dina manah urang sejak nyontoan budak urang anu can hadir di dieu anu mungkin ayeuna mah can terketuk hatena sahanu apal 5 tahun 10 tahun 20 tahun kahareup bahkan nalika urang geus eueuh saha anu apal hidayahna kakarek aya teh pan aya obrolan kitu teh ayeuna mah sim kuring teh kitu jika nama geus kudu mulai babalik pikir ingat baheula teh kapun bapak sanajan lain kiai besar lain ustad tapi da katinggalina teh rajin ka pangaosan asa kagagas itu asa hayang neruskeun hancana gitu sok aya sakabang mah kitu gitu matak niatkeun sejak nyontoan turunan urang nyontoan putra urang nyontoan sadayana lah gitu utamina keturunan urang nalika bener budak anu kurang diharapkeun kasolehanana nyonto saperti keun kasayan urang ayeuna di dinya pisan anu disebut waladun sholih yad'ullah anu moal porot moal pegat ganjaran terus ngocor gitu man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah sajalma anu nuduhkeun kana kahadean terus jalma anu dituduhkeunna teu ngalaksanakeun maka keur jalma anu nuduhkeun bakal meunang ganjaranna teh dobel ganjaran anjeunna jeung ganjaran batur anu ngalaksanakeun lantaran meunang conto ti urangna tanpa ngurangan ganjaran jalma anu dituduhkeun ku urang langsung wae anu 5 perkara teh naon wae nu kahiji al qanaatu bil jahli cukup ku kabodohan puas dengan kondisi kabodohan anu aya keun wae teu bisa nanaon oge kuring mah da ngarumasakeun naonnya kumaha nya telat wae mikir teh teh ngaji teh anger wae belet jeung belet sagala teu bisa jeung deui nalika apal ge gitu sok gampang pohonna gitu pan ieu teh urang pisan wae gitu nya cukup ku kondisi bodoh kata Nabi nageuskeun minal mahdi ilal lahdi geuningan pokona mah thalabul ilmi mah sejak dari buayan sampai liang lahat maksudna ti mimiti hideng mimiti eling tah di dinya thalabul ilmi nepikeun ka maut gitu cek bahasa kerenna mah naon sabubukna gitu thalabul ilmi mah sabubukna gitu sabab tadi teh ya torekoh jadi torikoh urang mangga urang sami-sami ukur heula diri urang sadayana gitu. Nu namina thalabul ilmi teh ya tantangan gitu banyak di pengawasan kieu teu aya kurikulum teu aya absen tapi aku kudu sami sareng sakola gitu ari sakola mah jelas aya kurikulum sebutna teh aya peraturanana aya SK ketentuan ti pamarentahna ti menterina gitu matak puguh gitu aturanana sagala rupana jenjang-jenjangna lamun di urang pangawasan kieu kumaha hiji-hijina anu bisa ngajadikeun urang bertahan naon kahayang dina diri motivasina eueuh nu ngabsen moal aya nu ngaalpakeun gitu teu aya buku paket
teu kudu mawa pulpen, teu kudu mawa buku. Ya kumaha sok pangaosan di urang ieu. Hiji-hijina anu mata ngajadikeun urang bertahan kahayang urang, niat sing kiat sing ageng. Teu aya embel-embel ka hareupna supaya menang pagawean anu layak henteu. Da udah memang ulah jadi tujuan teh Pak. Ulah jadi tujuan. Hakikatna ulah teuing jadi tujuan. Sakola nyakolakeun luhur-luhur, ulah we tetep ari ngajadikeun tujuan anu utama. Nyakolakeun luhur teh supaya boga pagawean anu. Bisi naon? Bisi nalika teu laksana ku ciwa sakit hati. Engkena teh ya jadi iya gitu. Jadi malik geuleuh gitu. Hoream teuing nyakolakeun luhur-luhur, contona geuning tah lanceuk maneh teu jadina naon, bisi kitu tah. Niatkeun tadi teh thoriqah berthoriqah ku ilmu supaya urang leuwih bijaksana, supaya urang henteu heureut pamikiran, supaya urang leuwih banyak perbendaharaan solusi meureun kitu. Pan ari belajar mah terus dipancing gitu tah pikiranna teh. Bare masalah ngerjakeun soal gitu lamun di sakola teh mah begitu. Nah kadang pan ilmuna mah tentang naon gitu, pengetahuan umum gitu. Belajar matematika, belajar bahasa Inggris beureunya. Harita mah can kapanggih naon sih manfaatna gitu. Tapi kadang-kadang dina kehidupan nyata jadi kemanfaatan. Jadi anu matak ngajadikeun cenah terhalangna kasolehan pribadi teh urang ngarasa cukup ku kabodohan. Huyos we kieu saaya-aya. Huyos we nampi kana kanyataan. Nampi kana henteu kitu. Tapi minal mahdi ilallah. Urang pokona mah isin lamun urang ninggal kana kisah-kisah para ulama kapungkur. Cerita anu populer nyaeta Ibnu Hajar Al-Asqalani. Anjeunna teh seorang ulama besar. Karya-karyana di bidang hadis, bidang fikih seueur pisan. Dina riwayat justru mendapatkan ilmu teh mulai terbuka teh dina yuswa 80 tahun teh. Ibaratna dicaritakeun singkatna mah kieu, mas santren lah di guruna minangkana mah kitu. Eta geus umur puluhan tapi ka 80 tahun. Teu bisa nanaon teh. Tapi da percaya ngajadikeun ilmu teh sebagai thoriqah keur anjeunna mah. Keur jalan suluk. Gitu. Napikeun ka hiji mangsa, wih ngaya paraosan aya jenuh-jenuhna. Wih. Kahujanan cenah Pak. Terus singgah lebat heula di hiji guha. Ngiuhan gitu. Ke tengah-tengah ngiuhan gitu. Merhatikeun tina atapna guha teh ngecelakan cai. Keclak ninggang kana batu. Keuna cek paribahasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Gitu. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lego. Gitu. Diperhatikan saeutik. Ternyata logok ge ieu si batu. Kapikir ku anjeunna. Heuh meureun kuring ge kitu gitu. Kudu ngeureuyeuh. Akhirna kapikir wih deui ka guru. Dadak sakala sabadana kajadian eta sagalana serba terbuka, dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di urang gambaranana aya ngan meureun teu persis kitu. Meureunnan nya lah gitu, ngan meureun moal jiga kitu teuing gitu. Ayeuna teh asa hararese. Tapi lambat laut ku Allah dibukakeun jadi jalma anu leuwih bijaksana. Jadi jalma anu leuwih boga sifat-sifat terpuji. Leuwih getol kana ibadah, husnul khotimah kaditu. Tah eta.
motivasi ke urang Ibnu Hajar Al-Asqalani salah sawios ulama di kalangan madhab Syafi'i. Jadi pelajaran ke urang tina ieu asar ulah rek ngarasa cukup ku kabodohan. Tanamkeun kasumangetan anu nyata urang sejak bertorikot ku ilmu nyukcruk jalan ilmu. Anu kadua wal hirsu ala dunya kadedemes kana dunya kadedemes tamak rakus kana dunya ngarau kusiku eta teh sifat anu matak ngahalangan kana kasolehan. Rek saloba naon wae dunia da tetep Allah teu mere harga ka dunia mah. Pan Nabi ge nyebutkeunana gini dunia teh teu leuwih berharga tibatan sebelah sayap nyamuk gini gitu bahasa Nabi. Kajaba lamun duniana dipake dina jalan Allah. Lain ulah aya dina genggama anu ulah aya mah dinu hate sifat kadedemesna gitu. Urang teh kudu nampi pamapadeun ti Allah mah bade naon? Ya Allah abdi mah nampi kana rezeki ti Gusti. Bade dipaparinan apartemen we nampi. Bade dipaparinan abdi pila anu sakitu megahna nampi. Bade dimampuhkeun tiasa angkat ka Makkah sataun sakali nampi ya Allah. Bade dipaparin istri opat anu gareulis baleunghar nampi ya Allah. Bade dipaparin jabatan anu luhur ya mangga nampi. Ngan eta sadayana ulah cicing dinu hate, ulah jadi tujuan. Ulah jadi tujuan cenah pada. Anu salah mah ieu lamun geus jadi tujuan. Can naon, can boga modal, kaayaan geus masih kene jauh kene, geus ngajadikeun eta tujuan. Ieu lain hartina urang jadi kudu ngurangan ikhtiar urang, kerja keras henteu kitu. Naon anu ku urang karandapan kedah dipidamel sayeuna ngan tetep we ulah ngajadikeun tujuan. Indahna nabi mah setiap perkara anu aya di anjeunna teh istuning lewat sareng lewat eta nabi lewat sareng lewat gitu. Aya nu masihan naon batur peryogian golosor nampi golosor eta mah nabi nya gitu. Mungkin moal katurutan ku urang tapi intina mah pesana ieu ulah ngajadikeun tujuan nu katilu urang singkat-singkat pedit ku perkara anu leuwih perkara anu aya teh masih keneh berat gitu. Leuwih aya langkungna di bumi. Nah, pokona mah naon we barangna mah gitu, rupana ngan masih berat teh gitu teh. Rek masihkeun teh. Tapasipatan kitu teh sarua jeung korun gitu. Gitu. Sarua jeung korun, ieu teh meunang usaha urang, meunang kerja keras urang. Saya capek, gesang badag gesang leutik cenah kuring teh. Gitu. Kesang badag kesang leutik kesang kabujur-bujur gitu. Hayang ieu teh. Ayeuna kudu sangeunahna. Tah pasipatan kitu teh ieu teh cenah nemutkeun Sayyidina Ali. Mata ngahalangan kana kasolehan. Sadayana justru anu engke bakal nyalametkeun jadi sapaan keur urang sadayana gitu.
Justru naon anu kurang disimpen di jalan Allah. 10.000 anu kurang dijajankeun jeung 10.000 anu kurang dibikeun ka batur, justru nu dibikeun ka batur karena Allah dina jalan infak. Eta sebenarnya mah anu matak jadi naon investasi sampeureun urang ke di akhirat. Gitu. Sararasna mah gitu. Ngan tetep we nya urang teh gitu. Lamun urang tiasa surupaya kumaha pigameureun di akhirat jigana duh tenang hirup teh nya penyan. Hayang ngabuktikeun abdi teh ye sedekah gitu. Hayang dieu tong geus aya can gitu. Mun kitu bae teh. Teu bisa no. Jong-jong gitu teh. Lamun tiasa ditoong meureun teu tulus, hidup adalah ujian teh gitu. Geus aya bocoran. Tapi dan menuturkeun kana dauhan-dauhan Allah. Pituduh ti Kangjeng Nabi dan memang urang teh keur mindahkeun aset lah mun kitu. Ayeuna mah keur di dunia mah asetna disebutna teh rupiah mata uangna. Payuna teh kana barang-barang di dunia ieu. Tah engke teh urang peryogi deui alat anu sapertikeun kitu keur meuli mang pirang-pirang kanikmatan di akhirat. Surga teh pun aya tingkatan-tingkatanana apa? Da amal manusia ge aya tingkatan-tingkatanana. Aya surga Jannatul Ma'wa, aya surga Jannatul Aden gitu. Aya Jannatun Naim anu pangluhurna teh surga Firdaus. Eta teh disesuaikeun jeung bekalna. Bekalna teh naon? Al hasanah kasayan salami di dunia ieu. Kunaon dijieuna? Ku berbagai cara, bisa ku tanaga ibadah badaniyah namina. Bisa ku harta ibadah maliyah namina. Gitu. Bisa ku duanana digabungkeun ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Jeung bisa ku ibadah qalbiyah, ibadah hate. Jadi lamun urang infak sedekah zakat urang teh keur ibadah maliyah. Simpen leungit di dunia peceng hungul di akhirat itu teh gitu. Jadi seperti kenawannya neuleumkeun hiji barang bijil ti ditu gitu tah. Diteuleumkeun di dunia bijil di surga. Teuleumkeun di dieu bijil di surga. Kira-kira jiga kitu we teh sebenarnya dikonversi lah tina rupiah kana mata uang akhirat meureunnan ibaratna mah kitu. Dari mawa duitna langsung ka surga mah moal mungkin gitu. Gitu. Sok sobian gitu. Wasiatkeun ka budak gitu. Engke ari abah maot itu aya duit sakoper asupkeun kana kuburan, abah rek meuli surga engke gitu. Ternyata henteu kitu carana teh. Justru eta anu sakoper teh supaya engke bisa dipake meuli surga. Eta nu sakoper teh bagikeun gitu. Sedekah bagikeun, zakat, investasi akhirat. Gitu. Tapi masih keneh tetepnya hati teh urang teh berat. Gitu. Matak da parentah lagi geuningan Pak. Liyung fikdzu saatin ming saati. Wa man qaddara alaihi rizquhu falyunfik mimma ataha. Geura infak. Anu susah infak dina kadar kasusahanana. Anu terbatas infak dina kadar keterbatasanana. Anu ceuyah infak dina kadar ceuyahna. Rek anu miskin rek anu beunghar parentah infak berlaku. Rek anu loba rek anu saeutik perintah infak tetap aya dina kadar kamampuanana. Anu miskin, anu beunghar, anu mampu, anu henteu. Sadayana aya kadar parentahna. Liyunfik dzu saatin min saati. Wa man qaddara alaihi rizqu falyunfik mimma ata. Anu kaopat wariya fil amal.
Ria dina amalan. Ya urang sadayana dina masalah ria mah urang teu kudu ruak lieu ka batur, urang we gitu Pak, parios we gitu. Aslina dina ibadah teh kudu terebuk tutup. Anapun anu memang teu tiasa ku urang ditutup-tutupi da memang kuduna nemrat teu naon. Matak ibadah-ibadah anu aya kurang dilaksanakeun ayeuna nu teu bisa kurang disumputkeun. Di tukangan eta urang kudu aya amal-amalan nu nyumput. Da bisi ibadah urang anu tembong kieu mah heukeun ku pamaksudan anu lain gitu. Maka urang kada siap siaga di tukangan ibadah urang nu ieu. Aya amalan-amalan khusus anu jadi urang anteng dina eta ibadah. Matak di masjid urang ibadah salat fardu berjamaah dikir di tukangan eta sing boga we gitu. Amaliyah salat sunah teh. Di tukangan zakat anu wajib urang kudu boga sedekah. Jeung sajabi-sajabi. Para jamaah rahimakumullah, sakitu rupina mah opat tah hiji mah dina sanes waktos. Urang cekakeun sakitu wae da parantos isya. Intina kesimpulanana mah urang jadikeun thalabul ilmi sebagai thariqah kahirupan urang, jalan urang sing aya ngalokasikeun umur urang dina jalan ilmu supaya Allah ngagampilkeun mudah-mudahan jalan urang ka surga Allah anu mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur urang tutup kalayan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah